pendidikan ngarasakeun ayana Allah teh di pondok pesantren. Nu mantak untung gede lamun aya jelema anakna hayang pesantren. Geus tambah untung dan lain lalagaan. Keuntungan anak sakumaha hadis anu tadi dijelaskan ku Habib, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salatin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafawi wa waladin sholihin yadullah. Urang boga anak pesantren bisa ngaji nyana salat tahajud sholawat sodaqoh bapana geus jadi tulang belulang di jero kuburan tapi ngocor ti waladin sholih. Masya Allah nyana langsung aduh itu isamat kiriman sa anak korengan anak dia tahajud sodako. Masya Allah nikmat jelema boga anak daek pesantren geus bakal salamet bapana gitu bakal salamet bapana. Tapi lamun anakna terus main gapleh bae cak bapana ye panas terus-terusan ya panas bisa aya barang ditempuh anakna wah nyampe kemana sih tolol nyampe. Iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teangan ku urang pendidikan anu bisa ngagairahkeun ibadah dunia bakal ditinggalkeun ku urang geus loba contoh ku ari nu ngora keneh lurah Tatang ngora keneh maot, lurah Ebreng ngora keneh maot, lurah Majen ngora keneh maot, nu lain lurah ambalayah nu paeh nu keur mejena resep jasa kana dunia paeh ditinggalkeun. Tapi lamun santri keur mejena ngaji paeh beuh disambut ku bidadari. Oh my god. Ya Allah. Ya santri mah ya santri kadeleuna luca lece padahal keur ditonton ku bidadari. Walah. Coba lain darga lain santri tolol. Hasudnya nama ka santri. Bidadari kikiran wae ya Allah. Udin. Ditonton dia teh ku bidadari. Aduh. Aja si Pendi kadinya nyamperkeun ka santri. Bidadari ge silih toel. Itu saha? Itu mah jalain santri caknya itu mah. Cak nu saurang deui jang siapa teu hayang aing. Nyala ngarobrol di sorga. Mboh aing mah caknya aing mah henge ka santri. Masyaallah. Nu lain santri diasingkeun. Ngan aya bidadari nu pangjore-jorena geus kajen jak aing. Ya Allah ya Rabb.